ulah deuleu tah iya hayu kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia urang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslimat geunaheun kan urang wajib salat wajib berjamaah oh Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah nyaoting nyanana berjamaah nyonte yang penting aya perda sakitu ge geus kemajuan lumayan masyaallah nah ieu munafik mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ieu wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yal mizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad ya bukan